Hari kedua seperti biasa, misalnya panas kawas kieu tuh panas adonan ya adonan. Hari kedua ngadonan lakar khas ranca ekek lingkar. Jadi adonan nanti dina aci atau tepung kanji. Nah, teksturnya kedah kieu nya. Nah, cenah mang kudu sabari panas. Jadi adonan anu tos dicitak teh kedah langsung dipoekeun ke muntos garing namanya di oven gitu.